cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Jol bae aya santri kadinya ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu mere dahar lapar cek nyana hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuan cek nyana remeng-remeng eueuh di jalan cek nyana ieu mah jang meuli teu boga duit ndek digawe jaleuleus moal bisa tanaga digunakeun pake gawe lah ieu mah ndek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri geus terdorong ku lapar teu kuat kaluarnya nanti masjid naik ka luhur genteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka genteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka tilu aya tah diturup saji bangunna ieu mah kadaharan cek gede turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun masyaallah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideuleukeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol ikan puguh ya datang ke isuk atuh seumur mah ditebakna ku atuh nyai almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang menyaing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji kaluar ti masjid mana nu mejehna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nontak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae tah terjadi nyana tutup gendai turun saji keluar ke masjid kieu bae masyaallah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keadaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng namanya bangunan leuleuskeun awat kali tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan
ih cek hatena aing hayang dahar ditanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan cekan encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu banget mah banget bae nya lamun dibawa ka solear 12 sih meuh nganu buntutan doang ceng sia bener can kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuh ku mama jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek ge kula mah normal bari nyekelan beuteung mah nya sebenarnya lapar cenah udah ditanya kawin emang awewe na mana cek ya lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awewena neng gade datang ieu masalah deuk nanya bae neng ieu daek teu ka lalaki insyaallah abdi mandek nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna aju pamajik salakina maot jadi irang da da ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu aduh insyaallah insyaallah daek ulah cek teh geus aju langsung neangan saksi dua tesese langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres geus langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jai mah nuku aing deuk dipaling teh sakira aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelema Masya Allah nyana gedeg-degan wae hadena aing teh jadi maling cek aduh sup ka dieu nyana luak liat geus salah cek ini turum saja nu ku aing diangkat ke ieu cek ini iya bener ya pas tah eta kunaon eta nah tadina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku leuwih bagus tadi namakan manehna nek maling kulantaran terjadi malingna ditanya ittiqa Allah sieun ka Allah atahu bakal dibere khairan min nuluih bagus Masya Allah mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun imahna tuh tinggal geus sia nu boga kadaharanana ge los dahar jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Namun baheula Mama Satibi jeung Mama Sujai berangkat nu kusakukula didongengkeun teh berangkat ka Mama Sobari Kuningan Cilimus anu didinya Mama Sobari murid Mama kitu Bangkalan eta kumaha kula sering ngadongengkeun teh supaya jadi itibar supaya jadi ibroh begitu berangkat lempang dekat Cilimus tengah jalan kepetingan terus mampir di hiji warung begitu mampir di hiji warung kebeneran pamajikanna maot alhamdulillah cek tukang warung hadena ge kadarieu hadena ge kade ieu mamang santri ye mang santri pamacakeun Yasin cek Mama Sujai jeung Mama Satibi urang kebeneran ieu mampir pae nya jelema ieu yuk orang maca Yasin bismillahirrahmanirrahim ngarada ge santri beres maca Yasin dia tengah jalan ke jauh lalagaan Mama Satibi jeung Mama Sujai
cek Mama Satibi teh tiluan Mama Sujai, Mama Satibi, Mama Nahrawi tiluan masantren lalagaan iya mayit lamun ditoel gitu tasok hirup karena sama macam-macam baik jadi bener coba Bismillahirrahmanirrahim walau Qur'anan suyirat bil jibalau kutiat bil hudukul lima bil mautab balillahi lamru jami innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim la ta'alu alayya wa tuni muslim toel tarangna hudang mayit cek salakina hei penija di kos kieu tuh tenang mang tenang eta Mama Tibi gentur lain lalagaan masyaallah cek Mama Sujai tapi lembun dibacaan deui ieu ditoel ieu na sok paeh deui kana coba aku saya baca Bismillahirrahmanirrahim wa ma li ala abudul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un wa ilaihi turja'un toel jempolna set paeh deui eta kos itu pakai lalagaan suka lalagaan kos itu cenah eta eta keur mondokna kene pakai lalagaan masyaallah nah zaman kula ya zaman kula lantaran wariridan bae moal dibejakeun ngaranna aya hiji santri urang belah dieu kabeneran rada ditangtangan ku jawara ye caknya na aing wiridan bae emang geus kebal teu manggih musuh kuari meureun ye aing eta mah penyana mata ieu teh naon kana-kana air keras dibawakeun ka dieu set dikadekeun nyawa sia air keras sih banget kan cakap jumur jaya kos itu iya balik kos itu keur puasa tenang ji awas aya antina kana ji teh di Bandung itu mah teu jadi ndek gelut teh teu jadi lantaran beres nama ka eta ieu gelas sia ulah ka gelut jeung aing geulanang ieu gelas ku aing digeleg-leg ieu aya santi babaturan kula ku lagi hirup keneh moal bejakeun ngaranna moal kosok kapanggih mingguan ge kunya dari kermus aku eta musuhna jawara je gelas bae digegel atuh kumaha untuk aing ceuna teh geus balik satri bae lamun boga kamonesan ngantak lamun nganjang teh mun nganjang neangan awewe nu teu daekeun mah teh malah sakjana ipis kos kitu mah neangan nu teu daekeun di deukeutan santri nah mulai ieu sekali dua kali santri kos kitu tuh boga kabeh mulai Bismillahirrahmanirrahim mal dibacakeun bisa direkam aduh kitu geus sanajan dibacakeun ge teu katekan mah cara kisubandi atuh hese bae nah eta asal geus dikieu-kieu beset aju bae di mana Kak kakak di mana sia tadi ka aing masyaallah eta kamonesan santri baheula kuari moal bisa kuari mah sebab atuh penting bener oh iya boleh tarol lah tapi ieu geus dibere bareng tadi pondok pesantren teh pibereun karomah pibereun maunah tinggalnya nana bae sadar masyaallah karim luar biasa ngan kabelah dieuna hese neruskeun anak lantaran aya santri cerik bae tanya saya kunaon cerik bae Subhan cerik tu betah cekulah teh budak berarti mal lulus mal mulia ya budak teu betah geus atuh aya balik atuh sia teu betah mah geus dipaksakeun ge ngadon edan mah jeung naon nya kiai cenah ieu mah doana bae ke sugan di imah bisa dirayu balik deui ka dia sabodo deui ka dia deui henteu cek aing geus balik aya deui ka belah dieuna cerik bae sia kunaon cerik kunaon teu kabagian sholawat anak buah Ustaz Amir mah kos kieu asal teu kabagian sholawat bae ceurik geus sholawat teh dimasalahkeun atuh ya
Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam